rencana ya malam Selasa Kliwon ayeuna. Kita tadi jam sabaraha nya ya. Tah geuning euy. Aduh. Kumaha ya? Lila ditungguan kah? Aduh, HP na Ji. Kau bet. Ngomong-ngomong aya naon Ji? Hayang amprok bae jeung ane teh. Apang geus dicaritakeun basa kamari. Masalah Selasa Kliwon teh ya. Oh, Mitos Selasa Kliwon. Lamun noong Selasa Kliwon teh sok aya nuturkeun. ini. Nah, eta teh anu nuturkeun teh. Kayaknya lo gitu ya pokoknya mah lah. Udah aku tuh apal. Tak ibu kali. Akhirnya malam naon? Kebenaran itu mau Selasa Kliwon aja nah. Nah, Kebenaran saya pangaten aja. itu bener ya. Buktikan. Percaya itu kayaknya lah kami tos iya. Tapi itu percaya Ji. Mitos eta teh. Alasannya naon? Ah nya. Di zaman ayeuna, ku zaman ayeuna, geus moal aya nu kitu-kitu teh. Wah, kurang tuh. Ada di zaman Irawa. Oke masalah nu kieu mah kurang dicoba tuh. Siap tuh. Boleh? Kita buktikan. Siap. Yang pertama sekedar mitos. Gitu. Siap. Siap. Nah, ayo siap lah. Kelas. Ayo. Di mana posisinya? Hah? Sah teh ya. Ngomong naon Ji? Oke, jadi Siap. Siap. Dan ayo, dan.
Api-api. Kurang tekan ciri hilang kan ada. Gedung. Ada salah ini. Jangan kata. Orang mau kondek. Nggak salah.